Ya, Kang. Kopi. Ya. Menurut kamu pasar udah bener-bener aman? Bisa bener-bener aman kumaha. Gak bakal ada yang nyerang lagi. Jika namual soalna sarieun pun Mang Murad kasurupan deui. Punten, Kang. Mau nanya, bener Kang Mus mau pulang kampung? Nya rek cicing deui di kampungna. Tinggal di sana? Pan bieu teh urang teh geus ngomong rek cicing deui di kampungna. Gak bakal balik lagi ke Bandung? Masih bejana we mun aya keperluan ka Bandung teh. Tinggal di Bandung lagi? Ari maneh Sukanta, pan bieu urang geus ngomong mun aya keperluan we ka Bandung teh. Terus nanti yang ngurus di sini siapa? Ujang. Kalau Kang Ujang udah gantiin Kang Mus, nanti duduknya tetap di sini atau pindah ke dalam? Teuing atuh, pokona mah diukna dina kursi atawa dina bangku. Kamari urang papanggih jeung 2 orang anu boga masalah jeung urang. Maranehna langsung ngacir ngabrek di Babaradug. Ari Kang Mus rek imit jam sabaraha? Teuing, tapi rek ka dieu heula Lin. Ya atuh. Halo? Kamu udah di kantor? Nges, Kang Mus? Acan, emangnya kamu lah dari kadio? Ya, Jang. Mun gitu mah, urutnya tuh kadio. Siap. Kang Murad, weken kadio. Rek manggihan Kang Mus, Acan Kang Mus balik kampung. Kang Mus pasti kesini dulu nggak? Pasti atuh kadio heula. Jangan-jangan langsung pulang kampung. Kang Mus pasti keneh aya janji jeung pemborong. Siapa tahu janjinya nggak jadi. Tong sedih Kang Murad, bawa kalem we. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hitung mulai. 1, 2, 3, gerak. Tegak, gerak. Istirahat tepat, gerak. Mana Sinta? Teu aya, Bos. Hari ini Sinta nggak ada. Kamu gimana? Duka. Bisa operasi sendirian? Ari Bos, tuan oge gagal wae operasi teh. Kumaha sorangan? Oke. Sementara Sinta nggak ada, kamu duet sama saya. Duet asik atuh. Mun bisa mah laguna diduakeun ditulukeun. Nyaeta lagu Bulet. Hai. Hai. Sukanta. Ya, Kang. Cokot bangku hiji deui. Ya, Kang. Nggak usah repot-repot. Teu nanaon. Da ceuk Kang Mus oge Sukanta mah pagawe serbaguna. Gitu? Nya ceuk Kang Mus eta oge. Kang Musnya belum datang? Belum. Kita nggak bisa ngambil inisiatif sendiri aja. Saya nggak berani.
Iya, Kang. Tadina rek nitah Ujang telepon Serena ka dieu, tapi Serena geus ka dieu manten. Iya, Kang. Jadinya teu kudu nitah Ujang lantaran Serena geus ka dieu. Iya, Kang. Sakali-kali mah muhun atuh tong iyah wae. Iya, Kang. Ginian kamu Murad Iya, Kang. aya nu rek diomongkeun? Enggak, Terus aya naon? perpisahan. Pisahan? Iya, Kang. Emang maneh nek ka mana? Saya nggak mau kemana-mana. Lamun moal ka mana-mana, jang naon rek perpisahan. Maaf, Akang bukannya mau pulang kampung. Heeh, ke sore inditna. Maksudnya, saya mau perpisahan sama Akang karena Akang mau pulang kampung. Ah, kamu mah Murad aya-aya wae make perpisahan sagala pas budak sakola wae.